Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi rindu Cianjur, kumaha kabarna? Mudah-mudahan sarehatnya sadayana. Urang sami-sami nitenan ye ayeuna video anu dicandak dina kaping 31 Desember 2022 jam 8 enjing-enjing. Lokasina nyaeta di Bomero City Walk atanapi Bojong Meron City Walk, Upami Kapung Kurma Bojong Pasar Bojong Meron Indah salamanya. Tak para wargi anu aya di Cianjur sareng sabudereunana atanapi para wargi anu aya di luar kota Cianjur anu nuju ngumbara, anu nuju angkat-angkatan, anu nuju ningali kana video ieu. Mudah-mudahan kagagasnya bahwa ayeuna pasar Bojong Meron teh tos beralih fungsi menjadi Bomero City Walk atanapi kawasan pejalan kaki Bojong Meron gitu. Nah, mudah-mudahan atunya mungkin di tahun 2023 urang sadayana dipasihan kesehatan salawasna sareng dipasihan kasuksesan anu teu damang sing didaramangkeun, anu garadu sametan sing dilanunaskeun, terus anu gaduh hanca dina karir panginten dipasihan jalana, terus anu nuju sakola mudah-mudahan dilanuruskeunnya kalayan nilai anu saray. Para wargi sadayana hayu urang titenan tang lami-lami tingnya mangga prung Pahayu. Bete kolot, bete pare anu kolot. Tah para wargi sadayana dicekapkeun heulanya video kali ini, mudah-mudahan urang tepang deui dina video salajengna ti Rindu Cianjur. Ulah hilap para wargi sadayana subscribe na gitunya kumargi subscribe mah gratis tanpa dipungut biaya. Terus di like oge, di share oge, di komen ulah hilapnya. Sakitu panginten anu kasanggakeun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.